keur siapeuneun ngaliwat dulur. Hakanan deui dang deui jeung kejo deui. Tina ge eta be anu aya dina jero hate mararaneh teh barudak. Tapi na tenang beda ari jelema mah lain eta deui anu dibawa ku mama muda mah. Kok namanya ari jelema mah meunang neangan teuing di mana manggina pokona mah disebut be ku mama muda meureunnan besti menang mulung anyar. Pokona mah ayeuna teh meureunnan ku mama muda teh rek diteangkeun. Emang kada aleman ieu budak kudu bae dijejemput. Jut deui nya kabeneran teh mah meureunnan di hadeuketna masih besti anyar teh mah tukang sayur. Mending ngabera mere sayuran nama. Nama da kudu poho anu ngaranna jengkol mah. Namanya ari masakna mah di mama muda meureunnan moal kakaraya parwa di nu batur. Oke. Geusna bebenangan balik tah nyaho-nyaho sae di mama muda barudak. Sebab teh nama meureunnan nya ieu teh setengah poe kadang dege johor waktu ngawadang. Nah, me urang buru-buru ngejo sama me besti nu hiji deui teh mah jebul. Dari total namanya nu diajakan ku mama muda teh meureunnan 2 sia. Rita mah meureunnan nungguan si besti nungguan anakna balik sakola na orang bari kungsrang heula metere. Sebab teh mah ieu beuteung mending geus kukuruhan jasa. Was be lamun teh mah pada ngararomong deui bae ngan kejo. Konten mama muda mah cenah geus tuning pertelihan be jeung pertelihan. Sabar rodot teuing. Ngomong be lamun mararaneh gahayang ku anjakal teuing mah teu bisa jeung mama muda. Sadatangna deui si besti nu hiji deui teh meureunnan makin pakapuk bae urang meureunannya ku sebab teh ngering-reng makin beurang makin lapa. Lum awewe nya loba teh adegan cacahanna meureunnan. Dikuateun gara retek be mun teh cacahan teh mah. Nya meureunnan saha eta mama muda janda apa lain keun sia mun nanyakeun kitu batur mah araraya salakian barudak. Was be lamun teh mentang-mentang mama muda orang Sunda teh buka salaki laju meureun mama muda teh ngonten aku jeung teu boga salaki deui mah tidak bisa. Meureunnan mantap teh bala langkar ngonten kudu neangan janda mah. Karena oke kamari nya ngomong-ngomong ke namun geus ngaran-ngaran masak di nu mama muda mah meureunnan beang kana tangkal cau oge. Ju ayeuna saya deui bae hileud cauna. Pada teh mah meureunnan tempo ku sia barudak meuni siga be nu ngaliwat sa RT ni sagede gabaan daun cauna oge. Bohongnya sanajan teh mah kasebutna kur tiluan ungkul ngaliwatna tempo sia bernyitna tikeun ngaberak. Geus asa kitu bae badagna halusna yuk arui.